Sampurasun palawargi sadayana anu cahem cakep sareng ahem. Ayeuna sim kuring bade masak deui, tah ieu pindang kereut atanapi pindang tongkol digoreng heula. Lajeng samara anu direndos nyaeta bawang beureum, bawang bodas sareng cikur. Kang nah cenah bet kudu dicikuran wae, atuh da resep imah selera palawargi. Tamihan ku tomat, cengek sareng daun jeruk. Tamihan cai asak. Lajeng ieu aya cipati atanapi santan kalapa anu dina kemasan wios supados praktis. Tamihan ku gula bodas penyedap rasa sareng uyah. Name gebruskeun ieu pindang tongkolna. Panungtung tamihan ku surawung supados seungit. Lajeng sim kuring bade ngagoreng jengkol sing dugikeun ka seungit. Lajeng purulukan ku uyah. Tah supados teu tiiseun ieu sim kuring bade ngagoreng pecai. Lajeng bade nyamel anu ledok palawargi. Tos asak geuning palawargi tah ieu aya tongkol ngucrak, lajeng aya goreng pecai, sareng ieu aya goreng jengkol. Tah jengkolna dicanak, lajeng urang ledotkeun kana samel, ledot. Tah dikuek-kuek kana sangu haneut, hayu urang tuang palawargi, hatur nuhun.